Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Qala musannifu rahimahumullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihim amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi wa azwaji wa dzurriyyati wal anbiya'i wa mursalina wa ulai wasyuhada'i wasolihina wa jam'il malaikatil muqarrabina wa susan la rusyabil qadir ajilani. Wa ususan laruhi Nawawi al-Bantani wa ususan laruhi Ki Haji Nawawi bin Syafi wa ususan laruhi Ki Haji Adang Badruddin bin Ki Haji Aceh Tapsunji wa usulihim wa puruhim wa silsilatihim wa mu'minin wa mu'minat wa muslimin wa muslimat al-ahya'i minhum wal amwat lahumul al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin rabbighfir lana amin. Urang lajengkeun kana pangaosan salajengna nyaeta kitab Qatrul Goes fi Masail Abilaes halaman 4 lamun dina kitab Tijan Daruroi ieu teh abdi gaduh kitab Tijan sareng kitab Qatrul Goes dijikeun nya. Kamari atos ngabahas naon Ari Aras. Ayeuna urang lajengkeun deui. Ari Aras teh kamari teh bunderan jiga ali kitu tah, disampur jiga ali jiga cincin anu aya di sampalan anu panggede-gedena makhlukna Allah teh nyaeta aras. Eueuh deui panggedena makhluk Allah ngelehkeun surga neraka dunia selain nyata aras anu panggedena. Wa minhum jeung eta tetep tina sawarehna ieu malaikat khopuna ari aya anu ngepung kana aras. Qala ngadawu saha Wahab bin Munabihin Syekh Wahab bin Munabih. Innal haulal arsy sanyana dina sagigireunana sanyanyana eta tetep dina sagigireunana aras sabeina alpa sopin ari aya 70.000 baris minal malaikati anu tetep atawa tina buktina malaikat. Jadi dina sakuriling aras teh aya 70.000 baris malaikat. Sopun ari sabaris khopus sopin eta satu kangeunana barisan anu sejen. Jadi baris berbaris, sabaris, dua baris, tilu baris gitu kabehna 70.000 baris. Ya tupuna anu tawaf itu para malaikat bil arsy kana aras. Jadi kan lamun aras teh naon kiblatna sakabeh makhluk anu aya di langit nyata aras. Salatna atawa ibadahna makhluk anu aya di langit, para malaikat atawa para nabi atawa makhluk-makhluk Allah anu aya di langit, naik jin atawa naik naon wae, tah eta teh menghadapna teh ka aras. Lamun anu aya di bumi kiblatna nyata ka Ka'bah. Yukbalu anu madep naon haulai itu malaikat wa yukbilu jeung anu madep naon haulai itu malaikat. Jadi silih hadap-hadapan anu baris kahiji baris kadua teh. Faidastaqbala tuluy di mana-mana madep sabaduhum sawarehna itu malaikat ba'dhan ka sawarehna deui halala tah maca tahlil itu malaikat saha haulai itu malaikat. Wa kabbaro jeung maca takbir saha haulai itu malaikat. Jadi di mana-mana patepung barisan kahiji jeung barisan kadua maca takbir jeung maca tahlil. Wa min waraihim jeung eta tetep dina satu kangeunana itu malaikat sab'una alfa sopin ari aya 70.000 baris deui. Jadi geus 70.000 baris anu pertama anu tawaf ngurilingan ieu aras teh aya 70.000 baris deui. Kiamu aidaihim anu ngancegkeun dua leungeunna itu malaikat ila anakihim kana dua pundukna itu malaikat.
wadiina bari nendenkeun itu malaikat laha kana itu dua leungeun ala awatikihim kana pirang-pirang pundukna malaikat nu sejena. Jadi dua leungeun kana punduk malaikat anu sejen. Jadi pacekel-cekel punduk jeung punduk teh. Enan leungeun kana punduk, leungeun kana punduk jiga oray-orayan gitu. Ieu anu 70.000 baris teh. Faida sama'u tuluy di mana-mana nguping itu malaikat anu ieu anu 70.000 ieu anu pacekel-cekel teh takbiron kana takbir takbirul ulaika kana takbirna malaikat anu kahiji anu 70.000 baris pertama kan di mana-mana tepung jeung barisan anu sejenna teh maca tahlil jeung maca takbir. Tadi mana-mana ngadenge kana takbir wa tahliluhum jeung takbir jeung tahlil. Ropa'u tuluy narikeun ieu sakabehna malaikat aswatahum kana pirang-pirang suarana malaikat. Paqalu tuluy ngucap itu para malaikat. Malaikat anu 70.000 ieu mah anu pacekel-cekel leungeun kana pundukna teh. Di mana-mana ngadenge tahlil jeung takbir teh tuluy anu 70.000 baris ieu teh maca ieu. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ma a'zamaka wa ahlamaka anta Allahu la ilaha ghairuka anta al-akbaru wal khalqu kulluhum laka raji'un. Anu piartoseunana subhanaka ma suci Gusti Allah, subhanaka ma suci Gusti Allahumma ya Allah, wa bihamdika jeung kalawan puji Gusti ma duh ari naon perkara a'zamaka anu agung ieu maka ka Gusti anu ngagungkeun ieu emak ka Gusti wahlamaka jeung anu ngahilimkeun ieu emak ka Gusti angta ari Gusti Allahu tegasna ari Gusti Allah la ilaha eta henteu aya di pangeran anu wajib diibadah ghairu kasalian ti Gusti angta ari Gusti al akbaru eta anu agung wal khalqu jeung ari makhluk kulluhum tegasna sakabehna ieu makhluk laka eta tetep ka Gusti rojiuna ari tempat pangbalikan. Wa min wara'i haula'i jeung eta tetep ti satukangeunana itu malaikat anu 70.000 baris anu kadua teh mi'atu alfi sopin ari aya 100.000 malaikat teuing. 70.000 baris anu pertama anu maca anu tawaf ngurilingan aras tuluy maca tahlil jeung maca takbir di mana-mana pahareup-hareup. Tuluy 70.000 anu kadua anu tadi cekel-cekel pundakna teh anu maca doa anu maca subhanaka Allahumma ieu tanggeus 70.000 baris anu teh aya deui satukangeunna teh wa min wara'il haula'i mi'ata alfi sopin 100.000 baris deui mina malaikati tina buktina malaikat saya tuluy 100.000 baris qad wada'u anu tetela neundeunkeun ieu para malaikat al yumna kana leungeun anu katuhu alal yusra kana leungeun anu kenca. Leungeun katuhuna nyakel leungeun anu kenca anu 100.000 ieu mah laesa nun teu aya minhum eta tetep itu malaikat naon ahadun hiji oge ilayus sabihu angin maca tasbih kabeh subhanallah subhanallah gitu bitasbihin kalawan tasbih layus sabihu anu henteu aya tasbihu kana ieu tasbih naon al-akharu anu sejena ma ari perkara baena junahai ahadihim anu tetep ieu ma antara dua jangjangna salah sahijina itu malaikat musiratu samanimi ati amin eta perjalanan 800.000 tahun. Jadi panjangna jangjangna salah sahijina malaikat ka malaikat anu sejena teh nyata perjalanan 800.000 tahun. Panjangna jangjang salah sahijina itu malaikat kana jangjang anu hiji deui gitu. Wa ma bayna sahmatai wa ma jeung ari perkara jarak bayna sahmatai udhuni ahadihim anu tetep ieu ema antara dua pepentil dua ceuli salah sahijina itu malaikat illa atikihi nepikeun ka pundukna arba umiati amin eta perjalanan 400.000 tahun. Jadi di pepentil ceuli nepikeun ka punduk teh panjangna teh 400.000 tahun lamun
lamun dipake lempang. Wah tajaba jeung narima kahijab atawa jeung narima ngahijab saha Allah Gusti Allah anil malaikat itu malaikat alladzina anu para malaikat haulal arsy anu tetep ieu malaikat teh di sabundereunana aras. Tah kabeh ieu malaikat teh hijab ku Gusti Allah bisab'ina hijaban bisab'ina kalawan 70 naonana hijaban hijabna min nurin tina cahaya. Dihijab deui wasab'ina jeung ku 70 naonana hijaban hijabanana min zulmatin tina popoek. Wasab'ina jeung ku 70 naonana hijaban hijabanana min durrin tina inten abyado anu bodas ieu inten. Wasab'ina jeung ku 70 naonana hijaban hijabanana min yaqutin tina yakut ahmaro anu beureum ieu yakut. Wasab'ina jeung ku 70 naonana hijaban hijabanana min zabarujadin min zabarzudin tina zabarzud ahdoro anu hejo ieu zabarjud. Wasab'ina jeung ku 70 naonana hijaban hijabanana min saljin tina es atau tina salju atawa ku salju. Wa min sab'ina jeung ku 70 naonana hijaban hijabanana mimmain ku cai. Wasab'ina jeung ku 70 naonana hijaban hijabanana min barodin ku ibun. Wa ma jeung ku perkara hijab layak lamu anu henteu apal hu kana ieu hijab illallahu angin Gusti Allah. Jadi sakabehna ieu malaikat teh dihijab ku Gusti Allah ku 70 anu tadi. 70 cahaya, 70 popoek, 70 intan berlian anu bodas, 70 yakut anu beureum, 70 zabarjud anu hejo, ku 70 es, ku 70 cai, ku 70 naon ieu teh ibun. Jeung ku perkara anu henteu nyaho urang kana eta perkara kecuali Gusti Allah. Wa minhum jeung eta pira sawana malaikat wallahu a'lam bissawab. Sakitu heula.